Iblis pernah datang ke Firaun. Rahasia iblis naon ka dia ngobrol ayo ngobrol naon kieu on kana aing di sorga haju Gusti Allah nyiptakeun Adam aing tita sujud ka Adam aing embung lantaran mulyaan aing batan Adam ku teu daek sujud bae aing ka Adam aing diusir di sorga ka dunya ka bumi aja udah naon aya maneh mah kapan lain sujud deui menta disujudan pan maneh mah menta disujudan ngaku pangeran emang dek naon gitu be sadis ya sebenarnya aing ge sabaraha angkat topi ka sia aing teh kuat ngalawan sia mah leuwih tibatan iblis sia mah lalu ngomong sia agak sih pokoknya mah aing mah teh habar kos gitu doang oh barang deuk indi teh kek ulah indi teh jujukeun depan sia teh anak buah aing seri iblis pugunya ada di pangerankeun ge kunyana cak hata iblis teh cak hata iblis sia ge gaku pangeran nang dita aing sia kunaon ngaku anak buah ka aing goblok sia teh jana ngobrol Firaun ngobrol jeung iblis emang teu meunang aing ngaku pangeran menang lah atuh sahabat yang ngaku pangeran mah wajar-wajar penting nyiptakeun langit jeung bumi eta pangeran cak Firaun ai atuh bugur rasaan cak Firaun pan aing mah teu nyiptakeun langit bumi oh masalah eta mah hak itu aya hak siapa bae geus lah ulah mikiran kos kitu penting bae sia mah ngaku pangeran selesai geus ngejatuh ke situ geus salaman nya tapi sih ulah jauh-jauh di aing oh alah tenang bae sih cak iblis iraha diperlukeun aing aya sambat ku sia di mana diperlukeun sambat ya tapi sambatna sing ada ulah sangaran naon ulah ngaran Abdul Qahar eta Muhammad geus aya teh di zaman Firaun teh ulah ngaran Abdul Jabbar eta ngaran Muhammad ulah ngaran Abdul Basit eta ngaran Muhammad keneh ulah ngaran tak sebab Kangjeng Nabi kan ngaranna beda-beda lamun di kalangan mukminin mukminat cara urang ngaranna Ahmad Muhammad lamun di leuweung ngaranna Abdul Jabbar lamun engke di langit ngaranna Abdul Qahar lamun di langit ngaran Abdul Jabbar lamun di 7 lapis langit ka ditu ngaranna Abdul Qudus lamun di leuweung ngaranna Abdul Qahar eta Kangjeng Nabi mah ngaran teh beda loba tah nu mantak jawara sok loba ge ngaranna siapa ngaran nama saya kalau di Tanjung Priuk Freddy oh iya betul kalau di kampung nah kampung saya kan di Pasar Kemis nama saya Mukmin mantap Masya Allah kalau di sebelah sana oh di Keramat Tunggak Jeffrey nama saya iya kalau di ini kalau di apa namanya di negara saya itu jadi geng nama saya Alek lubanya nama ngarananya iya kalau di tempat riungan nama saya Fendi gitu. Lupa ngaranna bajingan goblok eta Kangjeng Nabi ngaranna Masya Allah di laut kan tertera di sejarah di laut lauk nyebutna ka Kangjeng Nabi teh eta di leuweung hewan ka Kangjeng Nabi eta lamun di kalangan iblis di Kangjeng Nabi ngaranna eta lamun di langit ngaranna eta lamun di mukminin mukminat ngaranna ieu nu urang Muhammad Ahmad matak di Quran ge Yasin Toha eta kan ngaran Kangjeng Nabi untuk di mana di ditu tuh di Lauhil Mahfuz kebelah ditu kebelah mana belah ditu pokokna malah di Abdul Qudus ngaranna tah ieu Kangjeng Nabi kemana bae ngaran Kangjeng Nabi eta nu mantak ku iblis dibejat asal nyebutna sing hade mun nyambat kula sing hade ulah salah ngaran satu kasihan nyebutna momondon